panangan ujang di dia. Panangan abah di dia. Nah, gitu. Kedah ngaos lah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Telos ngabahas wartos nu atos-atos. ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. Kanca mitra sadaya pasti bingungnya, naon maksudna ieu? Kanca mitra sadaya, ieu aya di Kampung Mapak, Cimapak, cai anu ngajemput, Mapak teh ngajemput. Ya, ada maksudna mangajurung laku Mapak lampah. Jadi ieu Cimapak, cai paranti Mapak. Keun. Ieu teh kasebat daerah anu jauh ka Bedug Anggang Kadulag. Naon wireh? Wireh aya di ujung kampung di daerah Desa Simpang Kecamatan Cikajang. Janten rada lojok oge. Ka dayeuh Cikajang rada anggang, komodo ka puseur dayeuh Kota Garut mah anggang pisan. Tapi semangat wargana dina hal ngokolakeun agama katawis tina pangwangunan masjid. Mohon nya. Upami kegiatan keagamaan naon wae di dieu. Soalna sering wae aya acara di dieu. Naon wae janten? Jumat Pengawasan. Iya, sekali. Sebatan teh pamili dia mah Al Hidayah. Ibu-ibu atau nabi bapak? Ibu-ibu aya, bapak-bapak ge aya. Seur sabaraha ratusan? Perkiraan kana 400. 400-an. 400-an hampir di Nutara RBG dongkap ka dieu. Janten sanes urang dieu kumpul anu. Oh, janten ngajuk juga we ka dieu nya. Ayeuna saurna aya ka hoyong kiai naon tanu ka dieu sumping? Aya 2. Hoyong? Hoyong ku Agim. Kedua ku Ustaz Ade Hidayat. Saurna Agim. Sareng Ustaz Ade Hidayat diulem ku warga di Kampung Mapak, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang. Kada sumpingnya, awatos ya Kang Aceng hoyong kasumpingan ku pangersa. Hoyong dijajak aya aweuhan ngoping soanten nuju Marawisan di paling mana? Di paling lebat. Oh gitu. Orang kali. Biasa dijajab atau kali itu? Mangga. Ayo. Min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama Assalamualaikum. Sampurasun. Kanca mitra sadaya, mojang jaya anu garagah akang Raden Saroleh ma bapak nu waluya dan aki anu jalema rezeki paranjang Yuswa. Yuswa urang tos dugi ka jauh di jugjug anggang di teang, urang nepangan buka rilis. Kanca mitra sadaya, sapertos biasa nemonan janji atanapi saur babasan sebuka pugur niti wancin mustari ninggang mangsa kembang ligar pahit pas di janji bongan abah cacarekan
erek ngadatangan salah sawios wewengkon di daerah Cikajang, tempat markas latihan anak kelompok Marawis Madani Putri. Upami yang putri-putri itu sok semangat. Margi naon gadis punggulnya. Terus ngaceng. Kalau terus tepuk tangan. Tepuk tangan heula Madani Putri. Nami lengkap saudara semua saya Solehuddin. Alhamdulillah. Solehan. Pas Soleh. Pokoknya nu pasti lain pas Solengkrah. Landianna Bang Jack. Sajauh-jauhnya tina Soleh kana Jack. Teu naon? Apa arti sebuah nama? Nu penting maslahat dunya oge akhirat. Kan sami tersadaya cobi uninga ieu anu garelis generasi Putri Madani. Daramang neng. Cobi di tabeuh heula eta darbukna. Cobi. Ai. Ting 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 atau anu berirama. Coba. 1 2 3. Alah. Itu si letik campernik. Cobi si cabe rawit kumaha nabuhna eta? Japit. Kanu kacrek heula atuh kanu kacrek heula itu si geulis. Lucu pisan. Kitu we dana melandai. Cekot-crek 200, cekot-crek 200. Kanca mitra saya supados kompak. Mana ieu teh pelatihna? Cobi pengersa ka dieu pengersa dilebet ah. Nah, kanca mitra sadaya tangtos panasaran antosan video salajengna. Nyutat babasan sepuka pungkur aya babasan nu unina teh adat kakurung ku iga.